kabagian bantosan ibu mada bantosan naon bantosan naon ieu teu ti PKH kenging naon gitu bansos kabagian tekenging ti desa tekenging di mana ge alhamdulillah. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jack Sunda Channel ya. Suasana pedesaan di Cianjur Selatan. Saya belum tahu ini kampung apa, yang jelas saya akan tanya-tanya. Di sana ada dua rumah ya, rumah sederhana di desa. Oke, simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Kampung naon teh namina? Singa. Oh, Sirnapura. Desa mana? Desa Mekar Laksana. Oh, Kecamatan Sinangbarang. Lebet ka RT-an sabaraha? RT 4. Abi Mohon namina sa? Masito nya seneng ieu ibu saya. Nurlela ya. Abdi teh ka dieu teh nya aya na. milarian paniisan gitu, amengan ka dieu. Sakeun yang terang perkampungan. Abi mada di bumi teh ditonggo imam murang kali duana. Oh, ieu teh murang kali nya. Sama apa? Oh. Bapak. Oh. Di bumi teh di ditu. Tapi teu kabagian bantosan ibu mada. Bantosan naon? Bantosan naon ieu teu ti PKH kenging. tekenging naon gitu bansos kabagian. tekenging ti desa tekenging Oh. Di mana ge alhamdulillah. Bumi di dia. Dua lah di dia. Di dia ya. Anu seurna di mana? Serana di Palitongo. Dekat. KRT-an 4 gitu. nya eta opat Berarti lega merenya luas. nya luas Berarti ya penghujung namanya. Petena sahaya. eta mana Oh, aya nyungkeun data. ngumpul data mah Oh. Data mah. Ngan teu aya Teu aya biji. kamari bantuan PPKM? Nya teu aya. Beas. Mah teu kabagian. Biasa naon teh biasa naon geureup. bapak mah teu biasa Di palih mana bumi? eta paling tengah caket masjid Dekat masjid. Ngan mata pencarian tani merenya di dia. Pemain nu ngulikeun ngoyos nuju usum-usumannya gitu. Upami teu aya usumna naon tah kira?